Syarat sholat aya dalapan kabena, hiji suci pina nu dua hadasna, kadua kudu suci pina najisna, na pakaiana badan jeung na tempatna, tilu nutupan orang kudu suci nu nyegatina, ninggal warna kulitna kaopat madeg, ka kiblat kudadana yakin ka aing Ka'bah keun deuketna, keun jauh cekak pusaka anana, madeg kiblat timbul tina ijtihadna, kalimana kudu geus manjing waktuna, genepnya sifat kaparduanana, katujuna kaparduanana, sholat ulah ditekadkeun yen eta teh sunat kadalapan kudu, ngajauhan tina kabeh nu ngabatalkeun kana sholatna.